Jang, kemana Jang? Rek ulin Pak. Ulin kemana tuh Jang? Cik pengsetorkeun listrik bapak, geus telat ya. Ah, pemrang lu suek ulin Pak. Lah gue Jang poe nyetorkeun listrik, bisa cabut manten ku PLN. Lah, kata ke salin heula. Mana duitnya Pak? Ya sakieu-kieuna amun kurang telangna ku mana Jang? Oh, tuh. Oh, nyatu Pak. Udah bibit bae bisa. Neng, bade tumaros, di dieu tiasa setor listrik. Oh, store listrik, mangga ah, ka ditu we tuh kalebet. Atos ah, store listrik nak. Kubuh teu acan dan nuju error. Ya ah, daripada store listrik mending kene ngiring undian, hadiah teh mobil. Terus abis setor listrik kumaha titaku bapak? Kecelakaan. Ya ah, geus menang mobil mah gerak mau dicarekan ieu, nu aya oge kalabungaheun si bapak teh. Nah, nya euy. Nya ya ah, mending kene ngiring undian, hadiah teh mobil. Nah, nya mobil neng. Uhun, ieu mah ti perusahaan ah. Ah, nah kumaha carana neng? Gampil ah, tinggal ngisian formulir ngan biaya teh 100.000. 100.000. Kumanya? Nya ya ah, mending kene ngiring undian, tak engke mun teh mobil cong jalan-jalan yang abi. Siapa tuh lah? Kumaha carana neng kumaha? Aduh, lumayan ya duit 100.000. Ay, menang mobil ya mah. Euy, bapak mahun jika na aing menang mobil itu kemudian. Nah, aing mau balik bagi penting setor listrik. Atos Jang store listrikna? Buncan, Pak. Nah kalancan, pada naon? Yo, Pak, kukuring teh disetorkeun ieu duit teh. Da berhubung itu mesinna error. Urang teh kalau pakai meuli kupon ya berhadiahna teh mobil atuh sugan bae urang teh hasil isuk teh menang mobil. Mana mah. Hari sia, nah kalau pakai meuli kupon, nah kumaha mau listrik poe ke dicabut ku PLN, kumaha? Beren mau poe, kayak make lilin. Tenang, Pak, isuk ge menang mobil ieu. Pokokna mah poek mah isuk mah ngajual mobil urang mah gampang lah. Menang duit. Dasar budak bolohok, awas ya mun bohong. Kepret ku bapak. Tenang, Pak, isuk urang bakal menang mobil pokokna mah. Lamun teh menang kumaha? Menang, Pak, urang beda ye. Penting urang geus nyimpi di pacok oray pokokna mah cenah mah menang isuk mobil, tenang wae. Nah, pamun geus menang mobil can jalan-jalan yang urang. Mantap. Kumaha cewek lah Jang. Bapak.
Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahmu yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi, kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Yo. Hah? Mobil. Pak. Woi. Pak. Kadieu buat kadieu. Jangan mau petekan ngopi ya. Iya, cepet po, kayak mobil. Mana itu mobil tuh? Banyak. Benar jangan. Jalan-jalan itu. Hari cuman aku mana tuh? Sebutin lancar itu. Cong syukuran. Di tukang nomor zaman mana mobil? Udah ngajar itu cong syukuran. Sok. Assalamualaikum. Besok ngarokok naon, A? Bade mam sareng naon, A? Wios. Parang ngarsapi abi mah. Da abi mah sakedap ieu ka dieu. Sakedap ieu di dieu ge. Aya malami-lami ieu. Sok, kanggo Bapak. Sok, beli dia. Iya, nya, kosong. Didinya. Sakit we nya. Sim kuring ya sareng rencangan bade permios. Ya ulun mangga. Berarti eta tos sesanya mobil abi. Mana nanti kuncina, A? Kunci naon ari Bapak? Paneta teh sana sadia mobil kanggo abi ya. Nya eta teh sanes mobil undian teh, A. Ih sanes Pak, abi mah ka dia petugas PLN, ka diso teh abi bade nyabut ieu tuh kilometer listrik. Bapak geus 2 bulan ya ayeuna. Ayeuna tos bade 3 bulan deui Bapak tuh bayar. Muhun pan tadi Bapak tos nyetujui, tos tanda tangan di dia. Nah, Berarti ayeuna mah kilometerna nu Bapak bade cabut we ku abinya. Ah? Ari sia. Geus lah. Cukup. Tuh, ngupload gede euy. Aduh, pembuatan film pendek lah lumayan. Ini mobil dia, petugas PLN. Asal.
Yuk, Mas menang Amanda. di lokasi syuting. Mobil punya Pak RW. Nuhun Pak RW mobilnya kanggo syuting. Siap. Bos, Dukung terus gitu. Dukung terus dan like terus bim boloho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru Bim Bim Kreator. Jangan lupa tonton terus Bim Bim Kreator, dan untuk para warga semua di sini, alhamdulillah terima kasih atas support dan dukungannya. Terutama untuk fasilitas utamina eta mobil Bapak RW, nuhun Pak RW. Eta Pak RW. Ya, terus Hatur nuhun pokoknya kasadaya penonton Bim Bim Kreator tekenging hilap contoh nu saena picenu awona seuri kulucuna tekenging hilap kasadaya penonton setia Bim Bim Kreator, like videona, share, komen, sareng subscribe terutamina kasadayana ambih urang sadaya semangat ngadamel videona. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat kau bahagia enak kita melo. Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya aku tahu sana. Sebenarnya kita ngarep tadi kita ngarep kenyang. Ya, jangan. Nah itu waduh. Udah ya, ayo ngajak Harusnya